Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saderek anu abdi hormati, hayu urang panjatkeun puji syukur ka Pangeran Nu Maha Esa. Luhur rahmat serta karuniana urang tiasa ngumpul di acara ieu. Dina kasempatan ieu abdi bade nepikeun biantara ngeunaan kasehatan mental. Kasehatan diri sanes ngan saukur kasehatan fisik wae. Kalah kasehatan mental oge mangrupa salah sahiji aspek anu kedah urang paham. Kedah urang terang, tawis-tawis mental anu teu damang nyaeta diantarana rarasaan teu merenah, rarasaan teu aman, kira ngabogaan rasa pacanten diri, teu tiasa ngontrol emosi, jeung lain sajabana. Wahai saderek sadaya, urang kedah tiasa ngajagi kasehatan mental urang sewang-sewang. Kalawan ngajagi kesehatan mental, maka moal gampil ngalaman hiji tekanan batin. Sedangkan cara nu tiasa urang pigawe antawis sanes kalaman sok ibadah sarta berdoa Nu Maha Esa, nyaritakeun keluh kesah urang ka jalmi-jalmi pangdeketna atau urang percaya, aktif ngiluan kagiatan sosial, neda bantuan lamun ngalaman kahese buah material atawa moral ka anu profesional, sarta istirahat sakedap di keur aktivitas nu urang jalan, sareng ulah loba-loba mikiran hal-hal nu negatif. Manawi ngan dugi dieu bae biantara anu abdi sampaikeun, mugi-mugi biantara ayeuna tiasa mere mangpaatna sarta dipahaman. Menteh hampunten lamun aya salah atawa isi biantara anu kirang ngiwidan di hate para saderek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.